Mana yang letik-letik ke loba hutang. Alus satu berarti tanana lo nu percaya. Nungguin ya? Sarupa. Ayeuna tayang. Oke. Ya kieu mangana sarapan ge huyeuh mah euy. Anjir, keluar jin dina nasi gorengan euy. Man nyajen ganteng kieu. Ganteng gantungan tank top sugan mah tangina samana we kieu geus ka dieu euy. Biasa begat pujaan hati. Pantesan atuh ye. Awali harimu dengan sarapan biar punya tenaga saat atau harapan. Kebeneran can sarapan. Nggak yuk. Atuh ieu teh teh sabayang mah geus terkenal, sagaruteun pokona mah, ge Mang Ano rasanya mantap. Mantap. Mana mah mantap juga nu candahar di poe sugan. Tah kitu atuh ning teu kudu urang ngomong teh heula. Lah pokona mah kayak kahareup nya da si pinir ka warung can. Dan orang tuangan heula di dieu heuh. Lah atuh bae urang atuh beres heula nya. Oh. Salah di ieu mah bauna. Ini bade ke mana gelis? Bade ka warung. Bade dijajab atuh ku abi. Biasa ulah, dudeung nyalira ge. Mending ge urang among we hayu ka tempat sejuk biar menikmati senja berdua. Hayu, tapi kayaknya pas maghrib. Yasinan antu ke mah. Punten, beles, punten. Rek naon? Pancuk urang ge mau diberekas poe sabulan. Meuli atuh magnum setengah ah. Mana yang letik-letik ke loba hutang. Alus atuh berarti tanana loba nu percaya. Geuning di lemur tetangga oge aya nu loba hutang, di mana ngontrak, budak nariap, bayaran sakola, can siko dapur ning teu lila. Wah, punah teh hutangna. Modar atuh bi. Akeh sia. Jin, deg-deg selki hate. Bisnis ieu mah euy. Dek ka mana, Pin? Ieu bade meser kang pasakeun deh. Oh, nya tuh. Ti payu nya. Mangga. Beres ya naon nya? Tau, Beli sabaraha hayu? teh 2.500. Yuk, kadis gedeung. Kenalkeun urang kan dieu. Teu jajal pisan. Tanya langsung aku lalaki mah. Ya main tawean we. Make kutang atuh suk mah. Please atuh bro lah. Kieu ya nama. Kurang atur rencana ke sore mana mau panggihan di sawah. Tapi Aman ke duit malah. nah, saya suka orang seperti Anda jam 4 sorenya mah. Siap. Kok kamarnya yang gitu eta banget. Kumanya cara menangkeun si ini. Oh. Kieu ya nama. Pokoknya mau tinggal panggilnya di sawah gitu tah. Tinggal panggil set. Yakin deh. Tenang atuh. Ku cara kasih oge masih ampuh di zaman eta eling kieu mah. Masih percaya mana kasih Deni? Atur aku sok panguseup we, imah masalah hati dinya mau ngarti. Dasar bucin, budak cinta. Daripada didinya bucing. Naon bucing? Budak cacing. Anjing. Pini, oh Pini.
Ayo naon deh. Iya, surat baca heula we nya. Gong bodas tilu tarasi dua. Salah balikeun atuh. Dir piniku di saat panempoe meletek tacan kantos abdi nenjo gumujeng sagiung anjeun lewat serat ieu abdi bade ngadugikeun rasa nu ngajedud kana mana sonten ieu sataacan panempoe ti lelep tabu opat ku abdi diantos di sawah kidul alwas rob salawasna pangagem Rusia. Surat di saha ieu deh? Pokona mangke we datang lah sorenya. Itu. Nya. Dagoan di deh itu ah. Aduh, nak nyeri butung teh. Balik deui ah. Oh, itu geningan Cikini teh. Wah, si Pini ieu mah. Nah, geus kieu leungeun si Pini teh. Aina asakeus hak leungeun teh. Mana ge sarua ka dinya leungeun urang. Amit-amit sugan teh si Pini. Saha Pini? Oh, naon kitu? Jeuh dengekeun ulah wani-wani ngadeukeutan gebetan urang. Akan tah jeung aing. Tah, jatah, beuti kotok. Akan tah bol aing. Mana wani ka urang? Wani kunaon? Oke, fine. Hei, geus atuh. Kalakuan teh kos bolon pisan pira ku hiji awewe kada gelut. Sok atuh kajeun urang menjadi wasit. Siap, Dek. Ladies and gentlemen, please welcome di sudut merah kita ada saudara Taufik Sukoco dan sudut penentang kita saudara Adam Lalana. Pokoknya mah saksikanlah pertarungan. Pokoknya mah saksikanlah. Ya, ini. Alah, sorry. Mana siap? Yakin siap? Siap. Oke. Fight. Kunci atuh. Balik atuh si anjir. Cil, kadi rame ya. Wah, rame euy lip bulan. Atuh ada. Kunci. Ieu buat tuh. Kagak kayak soalnya tam terus pelupan. Oke, WhatsApp yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sunda Waras Project. Jangan lupa like, comment, subscribe, share oke bebas keur lah pokoknya mah dukung Sunda Warasnya. Thank you. Ame nyin konten terus. Salam Sunda Waras. Yuk. Edan. Mending ge urang amang we yuk kana tempat-tempat nu sejuk bisa ngomong aja berdua. bisa pulang. Nyeri ada gua nyeri. Nyeri seuri. Sok atuh kajian urang jadi wasit. Siap deh. Dah mana maju. Coba deh nya.
Ayo ku beunang inspirasi aduh.